Perkenalkan, kami di kelompok 4. Nami abdi Fauzia. Nami abdi Eni Nuraini. Nami abdi Najma Laila Rahma. Nami abdi Helsyaira Gunawan. Nami abdi Anjani Putri Dewi. Nami abdi Shirin Alia Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi sadaya, dinten ieu kami badai ngadugikeun kagiatan senam gemas anu dilaksanakeun di salah sahiji sakola. Senam gemas ieu mangrupakeun program rutin anu dijeluan ku siswa sareng guru pikeun ngajaga kesehatan jasmani sarta ningkatkeun semangat diajar. Pikeun langkung ecesna, ngeunaan kagiatan ieu urang langsung sambung ka reporter anu aya di lokasi. Hatur nuhun ka presenter Wilujeng enjing sadayana. Ayeuna Anjani Simkuring Anjani Putri Dewi tos aya di lokasi sanggeus dilaksanakan gemas. Ayeuna Simkuring parantos sareng salah sahiji narasumber atawa salah sahiji murid anu tos ngalaksanakan gemas tadi. Punten tiasa nyuhunkeun waktosna. Nuhun tiasa. Mangga tiasa memperkenalkan diri. Nepangkeun nami abdi Anissa Nur Zahra. Simkuring bade naraskeun sababaraha patarosan. Yang pertama, naon anu anjeun terang ngeunaan gemas ieu? Gemas teh nyaeta gerakan Man Sehat program MPK OSIS kanggo siswa-siswi Man Purwakarta. Iraha biasana gemas ieu teh dilaksanakeun. Biasana gemas ieu dilaksanakeun tiap 2 bulan sakali Di mana biasana gemas ieu dilaksanakeun? di lapangan Man Purwakarta Numutkeun anjeun, kunaon gemas ieu teh dilaksanakeun? supaya siswa-siswina sehat sareng semangat belajarna. Sanggeus milu senam tadi, kumaha pengaruh kana konsentrasi anjeun dina diajar? Diajarna jadi lebih fokus sareng badan jadi lebih segar. Nu terakhir, saha anu biasana janten instruktur senam? Anu biasana jadi instruktur senam nyaeta MPK OSIS sareng PMR. Hatur nuhun pisan kana waktosna sareng jawabanna. Mugia kagiatan gemas ieu tiasa terus mengsihan manfaat pikeun kesehatan sareng semangat diajar para siswa. Nah, simkuring balikeun deui ka presenter. Hatur nuhun kana laporan ti lokasi. Ku ayana kagiatan sapartos kieu dipiharep sakabeh siswa tiasa leuwih sadar kana pentingna ngajaga kesehatan awak. Senam gemas henteu hangan saukur ngajaga kabugaran jasmani, tapi oge ngabantu nyiapkeun kaayaan pikiran sangkan leuwih fokus, tenang, sarta siap dina narima pelajaran. Kebiasaan HD ieu oge tiasa nglatih disiplin, gawe bareng, jeung rasa kebersamaan di lingkungan sekolah. Salieun ti eta, kagiatan rutin sapatos kieu tiasa janten salah sahiji cara pikeun nyiptakeun suasana sakola anu sehat, aktif, sarta pikaresepeun pikeun sakabeh warga sakola. Kalayan awak anu sehat jeung pikiran anu seger, tangtu proses diajar bakal leuwih optimal sarta ngahasilkeun prestasi anu leuwih hade. Mugia kegiatan senam gemas ieu tiasa terus dilaksanakan secara rutin sarta janten contoh anu hade pikeun sakola sajen dina ngaronjatkeun kualitas kesehatan jeung pendidikan. Hatur nuhun parantos ngadangukeun warti ti kami dugi katepang deui dina warta salajengna wilujeng neraskeun kegiatan wargi sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.